tapak nyepi diri ngisatraga. Lila nak waktu 2 minggu tapak cukup. Nampir bunuhun kaulan bisi mamalak na gede. Sugan ketebus ku jalan tapakur. Ditobatan ku jalan tapak. Di mana tuh kahalangan kedua pasir di dia. Enteng-enteng jeung leuweung dan daka. Ulah wara anjeun. Tutasna tapak lamun seug can aya widi ti kresana yang utipati jagatnata. Ini sia buru-buru bisi kaboler waktu. Atur bunuhun rampung dawuh tutas pangandika. Sejatumut kana pidawuh gesan kasalametan kaula. Bongan ilaing pan sidik keur boga gawe aing teh nabet. Malika itu dituturkeun malik di ka dieu ditanyo bari jeung ngareuwih wae. Cing kolot teh ulah dipanang tunggul teu gagabah dileunyin pakarang teh. Atur bunuhun kaula nu penyuk sumangga jung geura lumaku geura lumampak. Kitu sejarahna Raden Radea anu mawi duwi karesan di hampir tepat 2 minggu tapak siang tega kana tuang wengi tega kana kulon persis waktu cunuk mangsa 14 poe kasebut 2 minggu kersana utusan yang jagat nata ngungkulan eta tempat Resi Nurada sang Kaneka Putra. Resi Nurada anu milih Arjuna nyanak pusaka kontak sareng warangkana. Kanggo neuteuk tari ari-ari jabang tutuka barang ningali ka hanap aya satria percis angwanana jiga Arjuna. Sanajan dewa waspada memang dewa makhluk keneh kena ku istilah kabobodo tenyo kasamaran tinggal anu tangtu. Ningali Aradea saweg menekung anu disangkana Arjuna lajeng sang resi modon saking gegana. Kaset Arjuna ye yang ngabantun oleh-oleh. Satria linuhun anu keur aya dina katunggaraan ngancik dina kaprihatin ulah kaget wajib sumujud iman kagut dijawabiti barina kasabar
mingah kena kagiri-giri gua merah ingkang ningali Kijanaka kaset ye yang nampi tugas di yang jagat nata iya pusaka sareng warangkana gesan parabot atawa pakarang anu bakal neuteuk tari ari-ari tuang putra ngaranna ieu pusaka kontak pek geramulang pasrahkeun kalayan eyang bakal nuturkeun sapaneurieun eta murang kali ku eyang diperlukeun keur pahlawan di sawarga loka itu tugas yang jagat